Jak dek teh ieu teh ayeuna mah keur ekonomi teh keur rada sulit dewek Jak euy. Oh sarua aing oge puguh. Heeh, ieu naon teh domba da kari kanang nah bungku dek ieu teh. Bom karosong sia teh. Heeh, tuh nya. Sian. Heeh, panya eta teu boga dek yang meulina Jak. Maro-maro atuh. Heuh, maro kasahan we marokeun ayeuna mah. Lain atuh euy uang tuangan piangan usaha ayeuna mah naon we lah nu kira-kira jadi duit. Ai mogok usaha mah Uang lintar lin. heeh naon we lah. Heuh, hayu atuh. Heuh, supaya benang jang urut jang mobilnya. Heeh tah kitu. Heuh, hayu lah. Hayu ah. Naon we urang tuangan teangan heuh. Heeh. Suka tadi dah. Aya leuit. Sudah ya tuh cek urasa karung dua karung wajak euy. Heeh. Nah, Jak. Heeh. Aya leuit. Leuit jika nama ieu deuleu aya parean eueuh. Heeh, deuleuh lah sok Jak sok deuleuh aja. Oek goblok. Pak loba Jak euy. Loba. Naon ieu teh kon teu kadeuleuh. Tah ti dieu tah. Tapi heueuh bom euy. Heueuh. Tapi kumaha ngabukana yeuh? Deuleuh anja ka hanap juga di hanap bisa dikodok Jak. Hese bom. Tuh papan hanapna oge. Ieu mah Teu teu boga susungkalnya. teu. Dek kumaha euy. Kutiwu. Ah, aya sia kajeng putih heueuh. Tibu majang nyunut udud. Wah, Bidang teh geuning ayan asan, hayang bidang teh teh mah. Hayang teh. Alah asan ieu. Hayang ieu ada. Let kira let. Itu si Bom jeung si Ojak keur naon tuh tuang tong kana leuit. Lain aing mah leuit buah boek ngaduk pare aing mah euy tuang tong kitu mah mencurigakan aing mah si Ojak jeung si Bom. Rek naraonnya kurang gerewahkeun lah aing mah. Asa eta aing mah ieu. Aya ieu. Balik gitu mah euy. Si aku aing gerewahkeun sia. Tuh mah. Ha, sia. alas si Ojak. Ayo batur Ojak. Ah, sia keur naon? Kita keur adu bae naon gitu. Aduh, Ojak. Ngapain sia? Udah euy. Kemana nyumputna si Bom jeung si Ojak euy? Pinter lah gitu teh mah. Nyumputna nama, lompatna nama. Bisa Anda. Eta wawanianan budak batok aing mah. Ayeun Jak. Euy kumaha urang euy? Oh aing ampil-ampilan beunang euy. Heeh. Aduh, dewe ka. Lain atuh ayeuna mah urang tuluikeun we ayeuna mah neangan di kebon sugan aya naon we jualeun euy nu saha nu haji jiga nama loba bekasna mah. Heeh, hayu lah. Daripada urang pisanjang meuli urut mah. Heeh, daripada urang kakagoknya. Jangan urang jual urang haji. Heuh, hayu lah. Heeh. Udah kalabur meureunnya ting ka mana lompatna aing bro. Kumaha tuh ya aing? Baiklah urang balik lah. Balik jakeun kan bogana. Wah, Kemana ke sarinit Jak? Tuh, aing aya Nya, arinit. marantog lah. Turuykeun lah kagok kapalang aya mah dah. Jak. Turuykeun Jak aya. Bom. Ai, tulungan. Or. Ah, aya ulah. Si huluna ka hanapkeun. Sok ada dewas dewe. Ya huwi na. Cobaan jiga nama euy. Lain kan eueuh wadahna dek kah? Tuh aya cara. Wadah nama euy. Eta. Loba euy. Banyak. Pangilah jak kalieu sapoe ayeuna mah jang ngopi mah. Ajak lah. Pak ya kejap. Aya 5 kiloan mah ya kieu. Alhamdulillah haji. Ayo ya. Aya tawarkeun anak 30.000. 70.000. 70.000 nya. Dah. Heeh. Tuh. Capek geuning lebabana teh reka hirup teh euy. Alah, budak gidig teh reka lipuh ampun reka euy. Aduh. Sedangkeun dia teh aduh, pokok teu kasih war eta kebon huwi caderiksa di ku haji teh.
buang geus alaeun deka ieu teh euy. Deka aduh deka. Syukur ji euy aya di dieu. Heeh, aya di ieu mah, parang aya di ieu mah Haji. Karek balik boga haji teh tah suruk-suruk riksa ti ditu ti biasa we pakaya haji mah. Gitu. Oh ieu teh pugu anu can kariksa teh ku haji teh kebon hui. Asa aduh nah jika lamun dikolek gitu ieu teh haji teh. Heeh. Kebeneran kitu mah atuh daek erek ngajual ya begitu ya. Heeh ji. Ieu tuh baradak karolot jeung tanggal ka kebon mah capek Oh, mah. kebeula. Tapi hari ini nama jeung baradak euy. Oh, nya. Dek, Wih ti mana ieu dek ka maneh? eta dek melak di ditu ti talun ti wong hideung. Nyajak. Heeh. Jeung tanggalna kebon mah mending ieu Ji bayar. Ari ku teh mah tanggal mah kali ngagodog ge di mah nya. Heeh. Parah. Gawe 30.000 we. Da leuwih ti 5 kilo eta teh. Atuh 20 we atuh kan bae ku haji bayar. Atuh ulah sakitu teuing panduaaneun duitna oge. Deka mah teuing sakitu mah aduh deka. Haji mah pan loba duitna make kemahalan segala. 20 mah kembali ku haji dibayar. Bom kumaha ieu teh euy? Jualan tong. Leuwihan jak tuh saeutik mah. Kan enak kok udud jeung kopi. Udah mama hidup Mama heeh. Heeh. Meta haji yang leuwihan kitu. Heeh. Udah ai sakitu mah kan bae ku haji dibeli lah. 20. Dijual mah bae. Duitnya haji teh Dasar pelit nanti kabogoh duit koret. Biarkeun bae nah. Heueuh nya. Jual. Wah. Oh, hek bae atuh, Ji lah. 20-an ge atuh. dijual 20. Heeh, ari pisan mah. Yang ngopi ya mah, yang ngopi yang udud. Aing kararonco dan aing mah teuy ieu aing nawar. Aduh deka. Ampun euy. Atuh wajib bayar tuh sakitu mah bae. Deka. Ing loba eta da kopeah duitna mah. Ngomong eueuh deui. Euy. Deka, itu menang banget itu duitnya sakit deka. Deka. Teuing dewe kieu nawari dewe. Deka. Haji jak eta mun punya Tapi kahese teh pikeun duit. Ih, Deka. Terbut. Hah? Heeh, heh, Dek. Deka. Meniko hese eta mikeun duit 20.000. Lebar dek kita teh aduh. Oh, nuhun haji nya ieu. Heeh, nampi ajisna nya. Sing manfaat eta huina teh sing ngeunah di daangna. Nyalehkeun huina sing amis. Heeh. Bulana sing loba nya. Heeh. Balik aya Balik kopi ya. ya. Deka euy kamahalan deka eta lebar duit. 20.000 deka. Deka. Anyakal deka make ditawar ieu 20.000 aing marikeun ning. Deka. Ieu mah euy deka. Jak deut. Tiis ieu mah jak. Sakitu nama euy haji katipu. Semana euy? Gadag atuh Deka. Usaha. Redang naon eta? Ada ngajual uwi euy. Aja ngopi mah. Oh, atuh beulikeun ngana kopi, ngopi ya tidak dia kopi. Oh. Aing ah. Ngambil teh ngajual naon? Ngajual uwi. Nah boga huy kitu di dinya kebon. Boga atuh Deka di lowong Boga hideung. melak atuh. Batur paling nang madog. Teu nya jaknya euy. Wah, Dak badog. power aing mah. Carekan jak nu pangangguran jak carekan cenah mijak. Ngajar dog we Arusaha kawas dewek tuh. Eueuh pigaweun. Lain teh hayang gawe eueuh pigaweun. Kadaek sia mah nyaho nya jaknya. Kadak cang kopi tiis deuleu anjir. Kebeulikeun enak mah kana kopi atuh. Ayang jaknya. Atuh menang urang usaha. atuh. Dibang meuli kopi 10.000 paling kopi mah. Kudu 10 we. 20.000-eun asa teh beulikeun kabeh. Angseun we heula, angseun heula. Adi. Bageus jajakna. Rasa. Ku seungitna we lah pangangguran majaknya. Heeh. Deka. Sangitna ge cukup. Bagus peuri mah. Sayang nyaho maneh? Hah?
dewek menang duit en nyaho Menang naon eta teh? menang ngabongkar haji di kebun ku aing dijual ke haji nget asa. Oh nya menang badog dak yakin bebengetan kieu mah beungeut badog hungkul. Jamah teu nyaho peluang usaha pas aing yang si bom-bom. Ah, Mantau bom lah. utakna karolad manjakan. Ulad ba Amuan sakali di Anjing. Ih, naon eta? Aya teh si Bom-bom nanaonan eta dieu. Make kikituan segala aing mah. Tah aya nama geus kieu wae si bombongnya ngala kui uang ala di haji. Tapi ngomong-ngomong apa tempat kebun haji? Heuh eta di tukang di dinya. Hayu atuh urang nemu ka itu lah. Heuh, Urang urutan urang ge lah. heuh hayu. Ke sabarang ka si Bom-bom eta duit sakitu oge meni ampun nek. Ieu tika dikitukeun tah. Heuh nanaonan nya. Ih, Aduh, atuh kopi kopi acan modal ieu. pernah naon ieu teh ngariung wae. Ah, kieu we biasa panguran ngadaraweung. Lain itu wek nanyakeun bieu nempo si Ojak teh jeung si Bom-bom ngaliwat ka dari ieu. Ieu ngaliwat. Wah, Moal duit ngaladingkeun eta, mah duit. ngaladingkeun duit ka irung kitu tah. Kitu-kitu tah. Asugan tadi hasil deh kan. Teuing aing mah sugan geus disumputkeun tadinya Tadi mah eueuh nya. Kebur ka udag urang teh. Urang tanyakeun soalnya. Nah, naon tadi si Bom-bom? Lain urang teh tadi teh jeung si Uleud teh ngalagedang. Urang pas ningali ka handap si Bom-bom jeung si Ojak nya eta keur noongan leuwit pare. Bangun nama ek madog pare eta teh ngan urang teh kabur kagerawakeun lalumpat ngan teu kapangih di dinya teh. Lain pare hui. Nya eta mimiti nama ek madog pare eta teh. Tadi ditu teh kaleuit ulah. Oh, berarti duit luntar itu duit hui eta. Tinu haji. Oh berarti tas madog pare teh nyumput teu kapangih langsung madog wieun. Heeh. Nama Pinter si kehet na kitu teh amah. Tadi Teh gitu. kapangih atuh nyumput tadi teh. Kalau Lebih teh mau bae hui teh, nya. Kaliwat di tadi ka ditu, mau duitna, lin huina. Tapi ngomong-ngomong di dinya buka duit teu. Nya eta anjing teh gablek duit mah. Ah, lieur sarua we panguran meureunnan. Oh, kitu teh amah meureun. Oh, dodod acan. Asem. Ieu ayeuna kieu lamun misalkan si Bom-bom. Oh, pugu erek ieu ge. Nah, uang ranyah we kebun haji eta mah. Ayeuna mah tuh. Urang iluan ayeuna. Oh, hayu. Ayo. Urang gua elek si Bom-bom. Ya lah. Iki carana mah eueuh ngajak duit. Ngobrol gua elek si Bom-bom. aduh deka usaha ieu teh hui dewek ledug kieu deka di analaan deka. Aduh menang hese menang ngamodalan eta dewek teh ieu teh. Di baradog kieu deka nasaha manusan ayo teh deka. Abu-abua anu tadi dibayar ku dewek teh sukan hui ti dieu menang mandog nu dewek. Ah heueuh jigana teh ieu mah ieu euy. Ieu ledug ieu. Dewek hati pugu si Bom-bom. Hehet mah awas ya ku dewek engke lah kapangih sia. Ah ieu mah jigana ieu euy. Masih keneh mulus tuh belah dia mah. Aduh nu itu mah DKP akui dewek. Ieu mah sakieu mah kembae lah ngan awas ya ku aing lah. Benang sia ku aing. Oke. Wah, dewek kasugan eta manusia teh nu ngaruksak teh. Eta jigana tah manusia teh nu ngaruksak kebon dewek teh tah. Ladog ieu kebon haji beak ieu hui di alaan tu belah kaler. Awas ya ku dewek. Rasakeun sia tah. Ayeuna warung teh jauh nyejaknya. Heeh. Teu atuh duitna we duakeun atuh coban sawang. Cuman selang lian. Heeh. Heuh nya. Daripada ieu mah nya. Heeh. Eta alingan lah sia. Awas ku aing intip tip. Sia ku aing. Ieu bangsa ieu. Anu maling
ojak cuman iwang tapi nah haji nak itu nama menang kati kurangnya deh dan lu korek itu mah kudu di kios sih atuh ada yang meliput gede dirasa cantik mat woi DWK lah aduh ngopi urang mirasa Alah sia. alah ya ojak haji lu pajak aku ojak lu pat ojak tolongan dewek ojak ya mah